Mak, arek mentas. Ieu nyakelan wae. Meni page. Ma punten mah saha namina emak? Ibu Hami. Hah? Ibu Hami. Ibu Hami. Heeh, Mahami. Mahami. Orang mana Mahami? Orang Taman Sari. Taman Sari. Ieu naon lemburna ieu? Serang. Serang. Desana? Desa Taman Rahayu. Kecamatan naonna? Setu. Kabupaten naon tuh? Bekasi. Provinsina? Bakaan. Bekasi oge sarua. Pernah aku Bekasi jadi provinsi. Provinsina naon ieu? Jawa Tengah. Allah. Jawa Barat. Ieu mah loba teh ulin ka Brebes gitu. Jawa Barat. Pernah aku satu ke Jawa Tengah. Mama hayang ka Tegal meureun. Mahami orang dia Gaduh Putra bare hiji Mahami? 4. Gaduh Putra 4. Ngeureuh keneh? Ngeureuh. Hebatnya. Ngeureuh keneh nya ngeureuh. Boga salakin teh. Jeung saha ngeureuyeuhna tuh. Ya kada ya bisa aya nu nganjang penting-penting. Mawati Gaduh Putra bara hiji. 4. Oh janjian. Boga putrana 4, salaki Teu aya. Randa. Mang Haji Suryadi teu aya janda 2 cenah. Mak, tos lami jadi randa? Atos. Kalau nikah deui teu? Moal. Moal geus kolotnya. Ibadah we. Mak orang mana gitu, Mak? Orang Cirebon. Orang Cirebon. Di dieu tos lami? Tos lami. Pada tahun Tingawitan genep salapa. ieu naon sih nami kotana ieu? Setu. Kabupaten naon tuh? Bekasi. Provinsina? Jawa Barat. Nah, bener. Ieu urang kunaon ka Jawa Tengah. Ya, enak kan orang gedeng dek nyolok bupati, nyolok gubernur, tes heula ya, bisi ti Cina soalnya ieu mah nya. Ayo, turutan mangke menang hadiah ayo. Pancasila, 1. Pancasila, Kadua Persatuan Indonesia. Jadi ke kabupaten. Balikan deh, ayo. 1, 1, 2. Kahiji heula. Angge kara kadua ayo. Ayo kadini ngene kapayun tuh. 1, Ketuhanan Yang Maha Esa. Hebat. 2, Kemanusiaan dan Muhammad. pelan-pelan aja ya. Kemanusiaan yang adil dan makmur dan beradab. Ka makmur mama. Ka jonggol meureun. 3, pengadilan agama. Ya aya amil eueuh ya. Ya mah hayang kawin deui sigana teh. 3, pengadilan agama gitu. Geus kajeun ku mak-mak we meh tereh nya. 4, Kereketan dipimpin dipimpin RT. Hidup RT hidup. Kan aya Prabowo aya nama. Kerakyatan dipimpin RT. 5 munggah haji. Allahu Akbar. Eta mah rukun Islam. Aduh, di Pancasila aprak-aprakan ka rukun Islam.